di toriko mah kadang-kadang guru teh nitahna keur usu-usuna urang ka hiji pagawean keur rilek mah tilok dititah ih tak guru mun kamari mah aing teu boga pagawean malam ieu mah sibuk emang kos kitu nyahoan guru ge teropong atuh ngaji pendek urang ieu ka ditu ngariung ka mana ka Cikande ka Cikande ka Bojong bejakeun ka Kiai aduh ngalayan nu gering ngalayan nu gering hampura be bejakeun di telepon teu diangkat ngalayan nu gering orang dirina gering hate hangga panggih eta takana eta kos kitu eta oh tah jahanamna ge jahanamna deui tah mah seperti eta lah hanya orang-orang mandak ketika urang boga anak opat nu ieu profesor nu ieu dokter nu ieu kiai nu ieu bodo ieu bodo gorokeun gore prof coba ya bantuan abah waduh nggak keburu bah ku pinternya jadi profesor teu keburu ngabantuan bapak dah kuari ieu nu dokteran saya waduh sibuk di universitas teu keburu ieu nu kiai aduh abi teh keur ngahatamkeun Quran deh berat ya teh kadang-kadang hebat ngakhatamkeun Al-Qur'anul Karim si bodoh anu Quran teh anu henteu sia ka dieu naon bantuan nih abah siap bah siap bah tuh ayo sapungan ya yuk abah ya kan nu ieu nu palinter moal naik derajat tapi nu bodoh naik tek ulah disalahkeun dina torikoh mah seperti eta sebab teu boga pagawean males jelema teu boga pagawean siap jadi pendamping ke mana bae iraha bae siap dititah siap teh bonol sero sia karek ngariung teh bere cau bae ge ngomong bae aing diajak ngariung berkatan sia tolol amat sih kolot-kolot cau nu aya ge sia dibawa bae can diasup-asupkeun aduh ya urang geus carita toriko teh kos kitu bagani eueuh hiji guru toriko nita ka urang gerine atuh ngaranna tah mah syariat ngaranna syariat siap henteu ninggalkeun pagawean nu dianggap ku manehna mulia ngaji misalna nu dianggap beruntung ceramah misalna beruntung dunia akhirat ngomong nama dan lain-lain sebagainya seperti eta lah eueuh nol tapi lamun geus siap ndek undangan dek nama talina kali gawe geus kajen batalkeun undangan hiji karena hiji sabaraha kali engke bakal datang ka lunak ninggalkeun urusan pribadi demi ngahadam teh bahasa ngahadam teh hidmat makaning nomor hiji tafakur hidmat eta teh aya di torikoh mah sahapi jelema neuk nu rekat teh ka Lutfi Gus Dur bageri siapa orangnya tese takos gitu jang kepentingan sorangan bae eueuh jang kepentingan agama memeh asli ka Allah ka guru heula eta lah torikoh gerokeun teu kabur jaman gerokeun ya ngaji heula batal aduh cenah ieu kabeneran aya musyawarah jeung syaitonir rajim henteu plong set siap tinggalkeun sapira urusan kos kitu rugi masalah kos kitu padahal ieu keur carita kula be ieu keur carita gerokeun babah ngaji keur ngaji bet gerokeun datang ka ditu diuk be ngobrol geus kebal selain keur ngaji heeh atuh pare geus diparekeun kita tadi geus balik teu naon ya da eta kos kitu hese geus gerokeun Allah ala bisa emang keur embung urang ngaji geus ayo buka tato hese dan lain loba-loba deui nu saja-saja ieu keur carita Ki Usman Kosambi maot ulah milu ngajikeun sapeting 2 peting panggil keur ngajikeun di ditu kita balik eueuh kendaraan saat eta makan hese eueuh kendaraan sapeda nu dipake teh kempes inget bae tetep bae balik leumpang jadi kudu ti Kosambi teh leumpang ka dieu ai kudu dibejakeun mah datang assalamualaikum ya naik naon leumpang bah gitu
Emang motor sepeda gempes. Ye. Eget di duit, diuk teu naon. Geus beberes ka dieu teh. Geus lah ulah milu ngajikeun lah si macan. Henteu hiji. Dua ngajikeun di itu di Kampung Melayu di udang darah pantai teh. Pantai lain Kampung Melayu teh Tanjung Pasir. Aya bapak santri maot di ditu pula kaasupkeun di dieu. Ngajikeun bae resep milu ngajikeun. Ngajikeun. Menang sampai menang berapa? Tah balik. Geus mulai ngajikeun. Ganti batur. Ganti lantaran penghormatan di ditu tetep milu ngaji da mangga 2 peuting tapi dibayar 7 peuting. Eta kan hebat kan? Dibayar lah ku jana set. Kula teh kula mah ngaji ngan 2 peuting doang, nu 2 peuting ge geus moal dicokot duit da bikeun ka batur. Lalakon kos kitu teh ya, tingora tah. Iya dicoba-coba aja di tengah perjalanan teh sok dipotongkeun sering kali. Naon bae sering kali. Emang gitu tadi kok. Lain wirid mah gampang. Wirid mah gampang. Tapi tah hese. Jam 2:30 udahkeun. Udang. Diuk bae di ditu. Teu naon ngobrol doang. Nungguan subuh bae teh atuh 2:30. Nungguan subuh. Ini di Mekah di Mekah. Sakabar kan jeung abah teh sakabar. Nyana sok tahajud. Kula milu tahajud. Teu kudu tahajud sia mah. Saya SB besok umroh. Urang teh dititah ulah teh beneran apa henteu sih aing. Kan mikir. Gitu. Bingung tak kula eta. Masyaallah eta dipalak eta deket ka haram. Iya abang makan terus bae salat ke lalaunan diintip ya. Kula milu. Teu kudu sia mah. Saya SB isuk umroh masih capek. Kula kan pikir bingung. Aing beneran tentis. Kayak aing dicerekan deh. Lah aing salat bae lah beres salat capek ti. 2 penting gitu kan teh kudu. Atuh 3 penting. Jadaya kan jenazah. Tuh kan. Eta lamun haji pedi teh ulah tahajud atuh kamehangan itu. Geus moal aing memang tilok. Hese jeung nu kitu teh hese. Domah mana kumaha ya aing kudu pinter-pinter membaca, masya Allah. Betul lamun hari teh henteu milu haji misalna teh henteu milu tahajud sian gawe naon? Bae sia. Wah, asana rampung cili aing ye. Eta arese dicoba dipotong-potongkeun tengah jalan ngaji titah eureun segala. Kula ngaji malah aya hiji pengajian teh. Geus nongkrong, tong carekan. Lillahi ta'ala dicarekan ari teh. Ngaji sia. Carekan. Ya bingung. Si aing kan titah eureun ngaji. Pere. Urang ngaji. Saya di nyata ngobrol banyak koduna marah. Geus we terus kebal saya mah ngaji moal lah. Eta dibaca ta isuk da ngaji teh ku nafsu. Dibacakeun moal jadi ganjaran tuh ngaji kos kitu. Emang bener jadi kieu maksudna ieu. Kieu ya kudu dibejakeun banyak. Jadi kula penting saeutik da kayak ondangan. Jadi ngaji dipundurkeun, dicarekan. Ai kudu dibejakeun mah ta ilalakon kudu dicarekan. Ngaji sia tuh. Wow, burung. Bahaya ya aing. Ka kajahoan deuk naon sia ta? Dipundur-pundurkeun ngaji waktu. Geus kajahoan berarti urang deuk kaya ondangan. Deuk ngarah naon sia? Jak ganjaran mah di dieu ge loba. Ya maksudnya amplop lah setek-setek. Kos kitu lalakon masyaallah eureun undangan teu ngaji teu marah ngageserkeun waktu doang saeutik ya Allah maksudna dicepet-cepet tetep bae nafsu sia tah eta kan biasa cek geus atuh sia lain biasa jeung teu ngaji tungtung nama tah eta sering kali dan dipantau terus hal naon masyaallah kurang timbullah sadar aya 0 teh dinya teng haju kanyahoan ketika urang geus boga 0 teh kanyahoan serius bisa nyaho di mana ya cerita urang rada khusus etik kanyahoan eta nyaho khusus di mana hese ta kos kere itu teh hese haju kuari eueuh deui khusus kanyahoan di bae eueuh deui khusus teh khusus kuari masyaallah komo haji pendi mah abad perasaan
wa huwa wallahu a'lam bishawab.